Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna Dararamang? Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana Daramang. Patepang deui sareng Ibu Siti Mariam dina pangajaran pangrumat basa Sunda. Dina pangajaran ayeuna urang asup kana pangajaran opat, nyaeta temana tentang kesehatan. Mangga ditinggal bukuna. A. Paniten basa. Hiji, metakeun paguneman. Naon eta paguneman? Paguneman nyaeta kagiatan nyarita dua arah atanapi dialog, bisa oge diartikeun mengungkapkeun perasaan jeung pikiran kahayang. Di dieu aya contoh paguneman anu judulna jajan tambarakan. Mangga ditinggal bukuna. Jajan tambarakan atau jajan sembarangan. Ade, mah kenging henteu ade amang kare rencangan. Mah boleh tidak ade main ke teman-teman. Mamah, nya mangga wae asa ulah kamalinaan amangna. Ya silahkan asal jangan kelamaan mainnya. Ade, kenging henteu mah nyuhunkeun artos jajan da ari amang teh rerencangan ge sok bari jarajan. Boleh tidak mah minta uang jajan. Teman-teman juga kalau main suka jajan. Mama, sanes nembe teh tos maser bubur, nah make kedah jajan deui. Bukannya tadi sudah beli bubur, kenapa harus jajan lagi? Ade, ih ari mama eta mah sanes jajan atuh disebatna ngopi. Ari ayeuna mah ade nyunkeun artos kanggo jajan. Ih mama itu mah bukan jajan disebutnya. Sekarang mah ade minta uang untuk jajan. Mama, mani teu aya kawargan gadu artos mah tabungkeun, pan hoyong sapeda ade teh. Tidak ada kenyangnya, punya uang itu tabungkan, kan mau beli sepeda ade. Ade, wios atuh ari moal masihan mah, ade bade ameng heula nya. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau ngasih, ade main dulu ya. Mama, ade sakedap awon ari nuju nyarios sareng sepuh ngalios kitu teh, dosa eta teh. Engke oge artos jajan mah dipasihan, sok calik heula. Ade sebentar, jelek kalau sedang berbicara dengan orang tua, pergi begitu saja, dosa itu. Nanti juga dikasih uang jajannya, sini duduk dulu. Ade, muhun atuh mah. Iya mah. Mama, kenging jajan ngan ulah tambarakan, komo jajan katuangan anu kakebulan atanapi kaentepan kulaleur, jajan es isrut. Boleh jajan asal jangan sembarangan, apalagi jajan makanan yang sudah terkena debu atau sudah terhinggap lalat, dan jajan es. Ade, moal atuh mah moal jajan nu kararitu, ade mah bade meser snack, permen, atanapi coklat. Eta ge sadayana pan rapih dibungkusan, moal kakebulan atanapi kaeunteupan kulaleur. Enggak atuh mah, mau gak akan jajan seperti itu. Ade cuman mau beli snack, permen, atau coklat. Itu juga semuanya kan rapih dibungkus, tidak akan terkena debu atau kena lalat. Mama, nya nuhun atuh ari bade ngartos mah ngan adik sami we bangsa snack teh eta seueur ngandung zat anu matak ngabahayakeun kan awak urang. Ya udah kalau memang mengerti, tapi ade sama saja seperti snack itu juga mengandung zat yang akan membahayakan ke tubuh kita. Ade, bahaya kumaha kitu mah? Bahaya seperti apa mah? Mama, muhun bahaya we karena usus eta katuangan teh, balu karena usus urang bakal roksak. Da dina eta katuangan teh seueur ngandung penyedap rasa. Ia bahaya untuk usus makanan tersebut. Akibatnya usus kita akan rusak, dan di itu makanan banyak mengandung penyedap rasa. Ade, oh gitu mah, sieun atuhnya ari katuangan anu kakebulan sareng kaeunteupan laleur matak naon bahayana. Oh seperti itu mah, takut ya kalau makanan yang sudah terkena debu atau sudah terhinggap lalat, apa akibatnya? Mama, tah upami katuangan eta mah ngabalukarkeun nyeri padaharan. Padaharan urang bakal kaganggu sabab kokotor atanapi virus lebet kana padaharan urang. Kitu tah de, naha ayeuna ku mama dipasihan atos jajan ngan upami ayeuna naon tanggung akibatna nyalira nya.
Nah, kalau makanan seperti itu akan menyebabkan sakit perut. Perut kita akan terganggu sebab kotoran atau virus akan masuk ke dalam perut kita. Seperti itu, Dek. Sekarang Ade masih tetap akan jajan yang seperti itu? Silakan saja, nanti akan Mama kasih uang. Tapi nanti tanggung sendiri ya akibatnya. Ade, moal atuh mah ade moal jajan tambarakan mah, moal cios nyungkeun artos jajana. Gak ade gak akan jajan sembarangan, gak jadi juga minta uang jajannya. Mama, mangga wae ngan ulah kamalinaan, kapan tadi di sekolah sanes seueur PR nu kedah dipidamel. Silakan saja kalau mau main, asal jangan kelamaan. Kan tadi di sekolah bukannya sudah banyak PR yang harus dikerjakan. Ade, mohon mah. Iya mah. Ayeuna tinggal buku kaca 39 Eusi Paguneman. Jawabannya dihandap ieu. Hiji, saha wae nu keur guneman? Jawabana ade jeung mamah. 2, naon hartina jajan tambarakan? Jawabana nyaeta jajanan anu kakebulan atanapi kaeuntepan laler. 3, kunaon urang teu meunang jajan tambarakan? Nyaeta kusabab ngabalukarkeun kana nyeri padaharan. 4, rek indit ka mana ade teh permisina? Nyaeta bade ameng ka rerencangan. 5, diidinan henteu ku mamahna? Jawabana diidinan ngan ulah kamalinaan. 6, naon anu dipenta ku ade ti mamahna? Nyaeta artos pikeun jajan. 7, naha ade bet minta duit jajan padahal geus barang dahar? Jawabana kusabab rerencanganana nu sanes ge sok jarajan. 8, dipapatahan naon ade ku mamahna? Nyaeta ari jajan ulah tambarakan. Lamun gaduh artos mending ditabungkeun. 9, dibere henteu duit jajana? Jawabana henteu. 10, nurut henteu ade kana papatahan mamahna? Jawabana nurut. Tinggal bukuna ayeuna kaca atanapi halaman 39 dugi 40. B. Panyungsi basa. Hiji, istilah kasehatan. Titenan contoh dihandap ieu. Jadi di sini ada beberapa contoh istilah kesehatan. Nomor 1 batuk, nomor 2 borok, nomor 3 cacar, nomor 4 cacingan, nomor 5 bisul kecil, nomor 6 gondongan, nomor 7 bentol-bentol, nomor 8 susah kencing, nomor 9 kutu air, nomor 10 asma, nomor 11 pusing, nomor 12 kaki pecah-pecah, nomor 13 epilepsi atau ayan, nomor 14 mah, nomor 15 sakit ulu hati, nomor 16 flu, nomor 17 sariawan, nomor 18 bintitan, nomor 19 sakit tenggorokan, terakhir nomor 20 sakit kencing. Ayeuna tinggal soal di halaman 40 dugi 40 hiji. Mangga ditulis di buku paketna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.